nah kumaha Kangjeng eta teh bisa diganti jadi monyet saha wahum az-zunat eta pezina nu di alam dunya na daek ngalaksanakeun zina tetobat jana ka Gusti Allah hudang ti kubur digiring ka mahsyar ala suratil qiradah na'udzubillah min dalik renungkeun ku urang engke bakal kaparangi urang hudang di kubur toel ku urang ya lain nama Haji Pendi kan mohon kan banget jadi kiat ayo coba deh kumaha eta bakal lain lalagan Masya Allah kan wa minha diantara anu bakal kapanggih ya akhirat digiring ka mahsyar di tempat masing-masing teh ieu rupana ala suratil khanazir rupa celeng rupana rupa babi bae kumaha ya Allah ya Rabb saha eta ya Rasulullah nu rupana rupa babi teh eta mah horenganan alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema nu sok di dunyana ngadaharan haram ngadaharan pajeng nyanggakeun sadaya-daya nu sok ngadahar pajeng teh saha ente bae nu nafsiran heulana moal disebutkeun di dieu tah babaturan Kidur Jaya ge aya nu sok ngadaharan pajeng nu sok ngadaharan haram tuh engke bakal rupa khinzir Masya Allah meureun nu sok ngadaharan pajeg mah pamarentah di urang wallahu alam tapi aya anu teu ngadahar apa anu ngadahar terserah pamarentah ngan seperti kitu bet wajar lamun camat bupati gubernur ka neraka rupana rupa khinzir wajar ieu mah Kidur Jaya rupana monyet rupana babi usul Kidur Jaya ieu rupa kudaon jadi kieu pernah kasumbang pernah kasumbang ya Allah ya Rabbi anas gede henteu ya Allah rengeran berubah jadi babi lain karunya itu mah geus diteu heula jadi babina ya jangan zakat tilokwan tah geus kajian negara mah ieu tah digiring ka mahsyar pikiran kurang pikiran tak kurang rupa monyet aya anu rupana rupa babi aya anu rupa kadal aya anu rupa teh rupa buaya buaya mah loba meureun nya jadi ge bangsa buaya darat mah lulu ja Gusti Allah doaku nah renungkeun ku urang Gusti bakal seperti eta ngahijilah di mahsyar ngahiji di mahsyar tidinya aya jembatan menuju surga lewat neraka jahannam ngaranna Shiratal Mustaqim ayat 3 posna wakila ayat 7 posna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nanjak deui 1000 tahun turun deui 1000 tahun Kaji Pendi mah barang nanjak kakeselan ngagujubar teh heula kesel sakjana ieu harapan datang ka ditu ya Allah ya Rabbi tah timbang amal heula mizan wa nad'ul mawazinal qist Allah nyieun timbangan timbang amal santri mah pokoknya mah timbang salat plek puasa plek bangsa ngaji plek guys nasihat eueuh sorga Haji Pendi timbang salat bagus jidu Haji Pendi ge puasa mantep Masya Allah hebat haji hebat
luar biasa Effendi. Ya Allah ya Rabb, zakat osok saya tiba, iya hebat. Bah pas dibohong ayah saya bohong, oplos ayah ngejengkit. Menganiaya para pedagang, geus lempeng ya. Nyana lagi geus bingung asal berat tadi itu aja. Timbang kagorengan anak ambalaya datang ka ngelehkeun ka bagusan. Diputus nama seorang manusia Haji Supendi, keputusannya mesti jahanam. Loba tinggal gorengan. Seperti eta lah ikan keur ngagambarkeun timbangan kumaha mun kafir makan eueuh tama mukmin mah bagus goreng geus mun bagus ka dieu mun goreng ka dieu kafir makan eueuh kabagusanana tapi tetep bae ditimbang ngan ditimbangna sakaligus kafir mah ditimbangna sakaligus tur dierut per provinsi atau per negara bahkan wakila per umat dihijikeun sakaligus lantaran eueuh kabagusanana dihijikeun sakaligus seluruh kafir Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya dihijikeun blek goreng kabeh sebabnya nama eueuh imanan langsung we di neraka abadal abidin wa amadal amidin harapan bakal dicabut deh. Ini saya terus tama digodok dibelem terus tuh harapan cerik sakit tuh cicing sakit tuh. Masya Allah kan ayah jebani masanajan kanaraka ayah harapan ayah maksudnya sanajan kanaraka jana lamun geus beak mah dosana dicabut tetap dicabut nunggu seepna dosa gitulah gambaran yaumil akhir terakhir sekali jelema nu ka sorga aya anu sakilat ka sorga plek 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 sakicep aya anu kos manu ka sorga teh aya anu kos kuda aya nu lumpat aya nu lempang aya nu habuan ngesod tapi datang ke sorga aya nu tadi ternyata naik ke harapan golepa turun golepa dah lain gede mikir sih atuh seperti eta lah lalakon urang teh awaluhu Jibril awal siratal mustaqim malaikat Jibril wa wasatuhu Mikail di pertengahan malaikat Mikail al-amin manehanana nu bakal ngecek keberadaan amal-amal urang pos-pos tersebut nu bakal didatangan ku urang tidinya bakal dicek ku malaikat Mikail lulus masuklah ke surga. Gitu gambaran hirup setelah hirup kurang maut setelah maut bakal seperti eta asupkeun ke jero hate supaya aya renungan-renungan santri mah geus biasa dibaca ku santri ai diamalkeun mah teu pogon dibaca we tapi ai santri mah kapanggih di lembur mah pancarang maca kitab mentak kukula dibacakeun ge jang urang lembur na ieu supaya aya renungan-renungan ternyata bapak kolot urang bapak urang tatangga urang kawau urang geus maraot tinggal urang engke bakal terjadi seperti eta di yaumil akhir. Masya Allah karim nu ayeuna dibohong-bohongkeun ku kafir nu ayeuna kumanehanana diomong-omong teu percaya nu ngaran neraka nu ngaran siksa nah engke maka deuleu ku mata
neraka nu ayeuna dibohongkeun ku manehanana gok katingal, siksa nu ayeuna nya teu percaya kaciri engke. Walaupun urang ayeuna iman tapi siga henteu iman lantaran dicaritaan haram-haram teh terus bae. Walaupun urang percaya seakan-akan teu percaya engke mah bakal terbukti. Nah ilah nuanta kudu keur hirup kene urang kudu manteng ka Gusti Allah, ka gambar engke gambaran-gambaran akhirat teh, supaya mun geus kagambar aya ngerenyed teresep ka sorga sieun ka neraka. Tah mun geus aya gambaran kos kitu betah rada deres, resep ka sorga, hayang ka sorga, sieun ka neraka, embung ka neraka, eta geus rada deres tah sakitu teh. Rada encan aya praktek mah rada we deres. Masya Allah karim. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum, renungkeun permaksiatan nuku urang kuat dilakukeun, urang bakal baas, bakal digiring, bakal kumaha tingkah lempang urang ti kuburan urang masing-masing ka masa. Apakah normal urang sementara panon poe ngan samael, walaisal murad bil mail mailul ma'ruf, lain mail anu dikanyahokeun samael difalak, tapi eta mah sakahalah sakada sakieu tah. Panon poe ayeuna bae ayeuna nu sakieu luhurna panas atuh komongan sakieu. Ya Allah ya Rabbi, eta bakal terjadi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu mah ngajina sekedar jang renungan patali jeung kamaotan. Coba renung-renung setelah urang asup ke kubur, amal urang milu ngaramekeun di jero kubur, amal-amal ibadah urang, amal maksiat ge milu ka jero jang renungan-renungan urang. Kemudian engke bakal dibaas, dirupakeun ku Gusti Allah seperti tadi gambaranana, bakal aya mizan. Setelah eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah lamun kula sehat tur dikersakeun ku Gusti Allah, mun teu capek engke malam naon gara urang awal malam Kemis, mun teu capek jeung sehat insyaallah keka caringin ieu mah sakadar tadina malah moal. Nah ieu sakadar jang sebuah renungan tadi direnung-renung geura ku urangnya. Sakitu bae mau izoh dina malam ieu.